sadayana sing menangkeun karidhoan Allah. Anu jomblo sing parayu. Aya di dieu nu jomblo. Geus kolot atawa ngarakeneh. Seueur atawa saeutik. Mudah-mudahan sing tereh parayu deui. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi wa sayyidi wa maulaya akrimni bi husni sawti wa nadmati wal haibati hatta inna man sami'a qiraati yajdadu riqatun fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaquna faqala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil daramang sadayana. Aya anu kakurangan di dieu. Kakurangan naon? Astagfirullah. Kakurangan mantap abdi ayeuna ka dieu ge abdi teh keur kakurangan doa siap sok suwun. Mantap ka ditu ka dieu ge alhamdulillah abdi masuk aya nu mere doa. Oh, abdi teh meneh hejo. Mudah-mudahan sadayana paranyang yuswa diberkahkeun. Nu boga kabingung dileungitkeun kabingung naon. Aya eceul anu mau kabingung aya. Aya katingali tiungna dengdek sabeula. Tong sok ngerakeun atuh eceul hareupeun bae. Berarti lamun tiungna dengdek sabeula eta teh eceul teh keur teu konsentrasi atuh sesok sueun wae kalau teh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, puji syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala nu maha gapur. Shalawat salam mugi tetep dilimpah curahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Tegilap ka keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, turun nepi ka urang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana jaga di poe kiamat sasarangan tiasa ngengengkeun syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi hatur geusip kuring dipihormat kersana pun guru di dieu Ustad Asep. Mudah-mudahan anjeunna senantiasa dipanjangkeun yuswana ku Allah, amin. Hatur gusim guring dipihormat para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah anu tetiasa disebatan nami-namina ku pribadi sadayana. Mudah-mudahan guru urang sadayana sing dibaranyangkeun yuswa ku Allah.
Tapi hatur aparatur pemerintahan di kawin RT RW dugi ka kadesna mudah-mudahan aranjeunna diparanyangkeun oge yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatur kusim kuring ti hormat bapak-bapak anu saaretikan, ibu-ibu anu sareueuran, alhamdulillah. Di mana-mana ngaji mah lobana ibu, alhamdulillah. Komo di dia mah ibu-ibu nate balalageun sarolehah, balalageun sarolehah. Jadi ibu-ibu nu hadi di dia mah soleh, terus gitu soleha. Tadi aja fokus tong kada dahareun wae atuh aing jeung kana leupeut. Ajengan ge di dia mah eleh ku leupeut. Lapar berarti aja teh lah. Punten aja dina pangaosan mah tong disimpen deui tuang. Aja panggenah-genah naneangan pahala dina pangao. Naon cenah ustad bedana jeung anu ibadah sanesna? Punten lamun teh mah salat bari barang dahar batal salatna, leres gitu. Ayeuna lamun salat nginum batal salatna. Lamun ayeuna salat sare batal salatna, tapi lamun kana pangao, lamun kana pangaji, sok sanajan barang dah, sok sanajan baringi, sok sanajan barisa, insya Allah matak lamun sarek na oge nu hadir kana pangaosan mah barok, dahareuna oge barok, napinggal lamun kerek na oge ngadahdir na oge dahdir bau siapa gegabah teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Punten aja sadayana mata nalika urang hadir kana pangaosan abdi masuk nganjurkeun ka jamaah sok tina nyanak katuangan ya. Naon sababna? Sabab ku katuangan eta bisa ngaganyel tina tunuhna urang. Sok ayeuna tunuh dan wayahna lamun kana pengajian mah nyanak katuangan teh tong anu tarik di sadana, tong nyanak sukro, bolu, lepet, gehu, bala-bala. Jeung punten deui ece sadayana lamun urang nuang kana katuangan anu aya dina pangaosan dina rajaban tanapi dina muludan, maka salami eta katuangan aya dina patuangan urang eta mang mentakeun hampura ka urang sadayana. Matak lamun aya katuangan dina rajaban jeung dina muludan teh kudu ditu salami aya dina patuangan urang eta mang mentakeun hampura ka urang sadayana. Alhamdulillah. Matak beres muludan beres rajaban hek barang tuang dina muludan jeung rajaban saminggu tong dipodolkeun. Allahumma shalli wa sallim wa barik, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salawatan heula siap, salawatan heula siap. Ayeuna teh bulan naon? Bulan Sa, cing tarik bulan Sa. Dina bulan Saban menurut riwayat nyaeta dilungsurkeunana ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Eta teh ayat diparentahkeunana shalawat ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta menurut riwayat mah dilungsurkeun teh dina sasi Sa. Alhamdulillah. Matak sapalih para ulama menyatakan bulan Sa'ban teh adalah bulan kudu paloma-loba maca sholat, osok maraca sholawat osok.
Asok 1000 sadinten tara 500 100 10 siki sing ngetol maca salawat sakali maca solaw sakali maca solaw 10 rahmat nu bakal dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Alhamdulillah. Malahan ece aya salah sawios katerangan lamun urang maca sholawat bari sorana ditarikeun wajib asup kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Bade naros kasadayana ari maca sholawat atuh kudu dilaunkeun atawa kudu ditarikeun? Alus ditahan, alus dikaluarkeun. Geunahun ditahan, geunahun dikaluarkeun. Naon? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Daripada urang hulang-hul, daripada urang cucang cicing, cucang cicing. Orang teh bong. Denge atuh orang. Daripada urang cucang cicing, daripada urang teu pararung, mending kene urang lobakeun maca sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawatna nu mana anu tadi geuningan jaka tingkir siap? Jaka tingkir siap? Kumaha sholawatna teh? Sallatullah wa salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin. Sadayana punten ngiringannya daripada ece cicing teu pararuguh komo ece cicing bari melong ka abdi da abdi ge dipelong ku ece era atuh teu ngomong. Ya mending keneh ayeuna ece sholawatan usada teu bisa atuh minimalna ece teh daripada era ku batur kigian we tah. Siga manuk loh, siga lauk lohan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kompak sadayana kaluarkeun sadayana nu maca shalawat sing diberkahkeun, sing dibeungharkeun. Salatullah la ilaha rasulillah. Salatullah ala yasin ala yasin. Urang kompak salatullah la salatullah ala yasin habibillah. Tawasalna sasalna tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri. Kompak sadayana salatullah rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Habibillah ya Allah anu kawasan nyuhungkeun artosa meja bandeng abang kita tangga sesana kanggo avansa sesana kanggo avansa. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah
benar bersameliar bade dianggo babayar sesana kanggo ka pasar sesana kanggo ka pasar sadayana sallatullah ala taha sallatullah
دينك الإسلام سلام عليك keluarkan sadaqah habibi salam alaika habibi sawihan deui kompak wasallim wa barik. Kumaha hate urang bararungah henteu barurangan teu paroho kana hutang. Alhamdulillah ayeuna mah poh balik deui ge ka ditu mah inget deui teu nanaon. Dina ieu acara Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, santunan anak yatim piatu harus gitu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, menyambut bulan suci Ramadan dan imtihan santunan anak yatim piatu. Insyaallah abdi bade masihan 2 poin kasadayana 5 menit deui soalna seueur mau balik. Tuturkeun beribadah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al yusrar wala kabirata ma'al istighfar. Cing kompak salagah kitu urang mah cek awece nyebut cing kompak teh cintah cing kompak cing kompak cing kompak. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Hartosna naon urang nanya malik nanya saja. Hartosna teu aya dosa anu leutik lamun eta dosa leutik terus menerus dipigawe. Jadi sok sanajan leut, sok sanajan al, sok sanajan lamun eta dos dipiga terus mener maka eta do bakal lob bakal ged tah kitu. Urang sadayana ulah menyepelekeun kana dos. Abdi mah hoyong sadayana di dia aya salah sahiji nu ngacung soalna ngaji di mana-mana lamun ditanya ieu hiji perkara ieu tara aya nu ngacung cing di dieu sugan aya nu ngacung. Apakah di dieu aya jamaah anu ngarumasakeun jalma teu boga dosa? Aya nu ngarumasakeun ngacung atuh kan dibere duit urang macu aya teu rumasa urang teu boga dosa bersih tina dosa aya berarti urang ngarumasakeun boga wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang besar sok sanajan ieu dosa nu gede lamun ku urang dibarengan ku tobat jeung istighfar maka ku Allah bakal dihampura dosa urang sadayana. Urang rumasa boga dosa euceul rumaos henteu cing bade naros. Apakah dosa urang loba dipigawe ku urang teh kanu jauh kanu deukeut? Kanu jauh kanu deukeut. Nu deukeut jeung urang salaki urang atau apa RT? Atau ari kitu mah euceul sok loba dosa ka salaki asli eta teh. Ngaku di dieu asli sok loba dosa ka salaki ieu mah loba dosa. Oh sok minta hampura.
Sok minta hampura tara. Tara. Oh sok tara. Tengah bohong saya cen apa ngajian berapa? Sok minta hampura tara. Ari loba dosa kasalaki minang atawa jarang. Ari minta hampura na eta sok sapoe sakali. Saminggu sakali. Setahun sekali. Siap. Ari lebaran unggulnya. Lebaran raya lebaran naon? Idul Fitri laras gitu. Ari minta hampura sok ceurik tara. Sok ceurik tara lamun minta hampura. Osok asli ya. Sok minta sok ceurik osok. Aya nu tara nyari dieu nya. Cik mana nu ngacung nu tara. Halus kudu jujur pengajian. Ece kudu ceurik minta hampura teh ece. Ada kecil curik mau ada yo curik hayang kami sekian. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Osok minta hampura teh urang kudu minta hampura teh kudu bari. Kenapa demikian? Karena lamun urang minta hampura bari cerik punten itu salaki urang sok sanajan bedegong maka dileuleskeun hatena ku Allah. Aya di dieu salaki urang anu bedegong, anu goreng adatna aja, anu koret aya di dia. Lamun salaki urang koret sok dipok duitna tara. Ku aja osok. Berarti di dia teh bangsa tunggul. Aing umur-umuran ngajahareupun bangsa nih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Osok dicopot duitna osok. Sok dibikeun deui tara. Tara bebeja tara. Ece 70 dosa mau hayam dibanding jeung ece nyopot duit salaki sakali gede kene dosa ece. Sia tah. Sia. Itu cenah ustaz salaki abi mah koret. Ku abi di bejaan cokot heula ti heula. Tanggeus eta bebeja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah primados lebih ke setengah 11. Ini atoh semua kali bermangga-manggaan gitu. Padahal main turun ayeuna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ece tingali lamun posisi ece minta hampura sok di luhur sok di handap atawa sok sajajar jeung salaki. Sajajar ece mah balik Idul Fitri salaki panggeulana salaki bari mulak canggeng dina panto kita datang ece assalamualaikum ceu ece waalaikumsalam cek ece ya Allah hampura urang hampura cek salaki nanti kumasia Nauzubillah imin husnudon abi macet tadi ge ibu-ibu urang dia mah saroleh adi urang dia mah da sarolehah pokona mah lamun solehah teh nya solehah jadi ari solehah teh nya solehah jadi istilah solehah nya solehah alhamdulillah jadi urang dia mah tara ngahesekeun ka salaki tara camurut ke salaki tara urang dia mah tara molotot ke salaki tara sosorongot ke salaki tara osok dipolototan salaki tara salaki sok dipolototan tara sok disarekan tara entong seteu euje kamari urang ditu urang Cijenuh maot 2 tahun arek kawin 2 tahun maot dipolototan wae pas dirongsen teh ku dokter dirongsen di dieu nanti dina jantungan teh panon pamajikan mah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ade ece sadayana komo ayeuna jadi pamajikan hantu we ngeceplek ka salaki teh aya di dieu kitu. Oh salaki teh nyen carekan wae. Oh, turun. Itu teh amok salaki nanti aya lalakon nepi ka ditejek teh jadi gujubarkeun kana sumur.
gujubar kana sumur da mah poe teh nyarekan we salaki amak beureun pas kitu teh ece balik we ka imah geus 2 poe beureunan kangen eueuh anu nyarekan wae sugan aya cenah di dina sumur di teangan we di kieu-kieu teh sugan aya salak pamajikan aing ari pas itu teh kep teh nah cenah ieu jadi berat dieret we ka luhur na sumur teh naik ke ka luhur ari pas ditejek teh ece make baju daster warna koneng bujur nanti soe saeutik. Nah, ari pas naik ka luhur kumaha cing? Ari pas naik ka luhur cing, nah ieu bajuna ge bodas. Cawigi ditanyakeun ari maneh teh cenah teh majikan urang lain. Ari sia cenah saha? Aing ngajurik sumur. Nah cing naik ka luhur, aduh aing geus 2 poe cenah cicing di handap ieu eta aya ibu-ibu nganyarekan we cenah ka aing. Baca punten curi oge sieuneuan kudu kitu. Mantak punten ece lamun ece keur ngabeklek kita salaki ece ini ta eta teh berarti salaki ece teh ju. Astagfirullah. Salaki nyebut juri. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ece lamun men tahampura teh kudu bari ceuk. Bari saena teh unggal peut. Tah sante acan men tahampura teh pelong heula, salaki teh pelong. Lain di polototan sia mah pelong. Ece sok melong salaki tara. Pelong. Ganyaran teh sapertos ninggal Ka'bah ece. Ninggal Ka'bah ini kan itu ka Mekah ece mahal hargana teh. Bari teu boga duit, ece atos can ka ditu. Hoyong umroh hoyong umroh. Cingkom pak hoyong. Asli ye. Serius ieu mah serius. Serius ye. Atos daftar. Waduk sia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pelong heula salaki teh pel. Ganyaran sapertos ninggal Ka'bah warnana kumaha ece? Hideung kabeneran salaki ece. Ece punten bari melong salaki teh bari ngadoakeun ka salaki teh jeung ece teh ya Allah hapunten dosa nu jadi caroge abdi. Sehat ke jasmani rohanina ya Allah gedekeun rezekina kanggo caroge abdi ya Allah. Kitu bari didoa. Kade ece mah ngadoakeun lain ku ngadoakeun ana ngagerentos dina hate teh. Cek salak cek aja teh ya Allah, ya banget nepi ka kieu-kieu teh ya Allah. Siga gegetuk menang mebek. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Osok disun salaki tara. Osok. Balik di dia mah ciuman seperti ciuman salaki teh tewak punukna bocah teh kep cok cerok sanepi ka bau ciduh mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Asli eta teh tara salaki tara cium. Allahu akbar. Ece nyium salaki teh sapertos nyium hajar aswad ayana di Mek. Urang rek ka ditu teh mah ganyaran hayang nyium hayang menangkeun ganyaran nyium hajar aswad geus we salaki urang dici balik di dieu ciuman urang tewak plok heula punukna dikewat ku teh kap plong geus kitu teh langsung insya Allah ku salaki ece dicampe ece cek salaki ece teh Allahumma barik lana bima rojakana wa qina adzabannar dan cenah pajarkeun teh kasurupan ece. Nah cenah ece kudu make eta doana ubar dahar ece punten aya lakon. Ieu aya jalma nu kasurupan dicampe kitu kieu da teh cager-cager datang we tukang macul ceuk tukang macul teh Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar da cager
Ari pas ditanya teh ku babaturan cenah sia lumpat eta cek juring teh nya sia lumpat kunaon aing ngasieun dihakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ka cicing sarehat. Sing paranyang Yuswa. Sing paranyang Yuswa. Alhamdulillah. Jadi 2 poin di abdi punten 2 poin kangge ece sadayana hiji urang ulah nyepelekeun kana dosa leut. Sok sanajan leutik tapi lamun terus menerus maka bakal jadi gede. Naudzubillahi min. Nu kadua sok sanajan urang tukang migawe dosa. Sok sanajan urang dosana gede tapi mohon maaf ece urang ulah putus asa dina rahmat Allah. Ulah putus asa dina rahmat Allah. Sabab Allah malautan hampura insya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terang ka abdi teu ari ece seserian tadi teu wawuh bae aing ece lamun hayang hafal nami abdi tinggalian dina TikTok aya Asep Ishak Al-Bukhari manini boga TikTok manini. Jangan lupa kanu ibu-ibu anu garaduh TikTok di follow ya, nanti aku follow back kalian. Mudah-mudahan nanti bisa manjang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bagi ini yang tidak ada TikTok, tingalian we dina coet. Alhamdulillah. Sajeuna ece Asep Ishak. Alhamdulillah. Doakeun abdi sing soleh, doakeun abdi panjang yuswa, doakeun abdi sing berkah. Sami ece oge sing bararekah, sing barokah. Alhamdulillah. Umatgi seueur keneh mubalik anu insyaallah bade tampil di abdi masa kitu. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina rahmat Allah, perkumpulan urang sadayana ieu sing jaga ngajadikeun sabab jaga dikumpulkeun deui ku Allah aya dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu kangen sama aku, tinggal lihat aja TikTok aku. Sagitu ti peribados hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi lain maksudnya yang kita balik yang ada Nabi Rabbib bersama yang mulia Habib Sayyid Subhanahu wa ta'ala. Kawan kenal pesan